Dak karsal amat ya di imahnya. Musep aing lah ngajak si Saroding. Ding, ding. Aya naon, Mad? Musep yuk, kecidurian. Hai, siap, Mad. Astagfirullah, Mad. Hai buaya. Mana, Ding? Itu, Mad, tengah cai. Masya Allah, jauh, Ding. Ayo baliklah, ulah jadi ngusupna. Kunaon sia Ding kadeuleuna ngalamun bae. Teu sabarang balik ti cai. Gara-gara teu jadi ngusup tah. Teu Mad. Aing kepikiran buaya di cai. Geus Ding, ya buaya gitu mah. Geus harga dirian iya mah. Jadi ulah kudu sieun. Bener sih Mad. Ayeuna mah buaya nu dipake kasieun, buaya nu sok disebutkeun ku awewe. Cenah sok ngomong kieu eta buayana. Abdi sayang jasa ka maneh. Alim abdi mah pisah jeung maneh. Lah, gandeng Sarodik. Emang buaya lalaki doang nu kitu. Pan buaya awewe ge aya meureun. Sok kieu ngomongna ieu. Sanes eta mah babaturan pisan. Aju sok ngomong kieu deui tah. Maneh bager amat teu cara lalaki lain. Gitulah pokona mah loba be. Horengka kabeh lalaki ngomongna kos kitu. Aing deui bae nu kena mah. Padahal mah kalakuan tangkorak dararia.